5, 4, 3, 2, 1. Halo, assalamualaikum Ucu. Kalau bungsu pada ngawilujengkeun kamu Kang Agung di channel YouTube Ton Agung Studio nya Ucu. Hilah-hilapnya Ucu di subscribe. Iya Ucu. Kasusan di kamar rumah tangga teh payah salaki sengerti pandi mah tomahi tak gitu Ucu. Iya. Gimana ya alamat si Kang Junet teh? Halo? Neng, bener teh dia teteh mau ke situ mau ke si Kang Junet. Gimana si Junet teh penasaran kurang tayang ayeuna. Bu, boleh tumaros aya bungeuna si Junet uningat teh Bu. Iya Bu, fotona. Nah, kenal ke si Junet, ibu sahana. Kalasan abdi istrina Bu. Nah, ada si Junet mah salaki aing, awas ya Junet. Kami telepat mah bumina kalau gitu orang tayang atuh yuk. Manawi laras, Hayu Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade yogi ka saya Bu. Leres Bu, ieu Bu Mina si Junet. Oh mohon ibu sana Junet badai peryogi naon ka Junet. Abdi istri-istrina Junet. Ka dieu teh melari Junet. dasar si Junet, dasar tukang kawin, dikasih belen. Oh gitu Bu. Junet, ka dieu sia. Ka dieu. Aya naon bebek? Bebek sia tuh pamajikan sia datang ka dieu. Alah pamajikan orang kaya dia, alah pusing atuh. Lain pusing-pusing sia nyerakeun keluarga aing. Aya naon ieu meuli gararanengnya? Iya mama, nuduaan ieu teh pamajikan si Junet. Dasar lalaki teu uyahan. Eulah sia, anu bener maneh Junet. Dasar lelaki seuyahan. Ampun. No. Teu boga duit gara-gara corona udah pusing aduh. Aya ibu makan tong Rek naon sia? Rek naon? Sok. Rek naonan maneh sia? Ampun. Awewe teu kabeh lemah sia. Sok, rek naon sia? Sok, ngantong. Oh, geuning si Junet. Ieu Junet ngabejaan nya. Sanajan usum corona, tong hayang cuka cokot, tong hayang jumrat jamret maneh teh. Usaha nu bener teu nu halal neangan. Da loba pagawean mah keun bae jadi kuli naon oge daripada ngarampok atawa nyopet. Ye, kudu era nya. Cing naon teh? Cing boga iman di dinya teh. Tong hayang ngeunah wae, ieu teu ngeunah teu nyuk cuka cokot cupa copet teh. Ih hampura bunda, hampura abi hampura. Juk enak hampura ayeuna mah sok.
juk nama gerak balik salat ka ditu sing bener nya ulah sakali-kali deui nya kikituan omat ieu pa ieu nanti papatah di bunda ulah sakali-kali deui nya omat juk gerak salat ka ditu gerak balik sing bener ka ditu laih bun asal lawas tilawas si Junet tara katingali datang ka dieu heeh ka mananya eta jelema nya biasana ke sok nolol ka dieu ye budak teh kadang-kadang pikarunyaeun kadang-kadang pikeheuleuun budak teh teh ka melongkieu nama sok karunya ningali budak eta teh biasa sok datang enak eueuh ka mana nya opieun babalatak si Junet eueuh Aduh. nah uluh kunaon maneh Junet Itu apa di jalan? Bah, menesian itu di jalan berapa getihan dusyo. aya naon Junet ye pejit ngabayabah getih meuni bayatak sirahna bucat teh aya naon di mana eta di mana Bah, di jalan, bah, di jalan sieun. Kela Junet tenang we tenangkeun heula hate maneh teh kudu tenang aya naon nu sabenerna aya karuwas naon maneh teh tong boroning maneh abah ge reuwas saha jeung di mana kajadianana teh Eta bah. eta naon Junaid Eta huluna kageleng pejit. ulu pejet Astagfirullahaladzim iraha Junaid urang mana Junaid lalaki awewe eta nu huluna pejet teh tudak teuing eta getihna ge meureun bun ngabaya bahu ngerinya Berit abah, harapan abe berit kageleng mah. Ting awe ting laki beritna. lurus tunjung sia Junaid hanas didengekeun ngeri puji tengah bayabah sing horeng berit bunda Junaid no aduh si Denok geli si Denok teh panon meuni cureuleuk irung meuni mancung bibir seksi matak nineng maneh teh euy Denok iraha atuh Denok bisa laksana uing teh nya eta siapa sih kan ngomong sorangan ya heeh tiga nu gelo cek urang alinting ini belum siapa tinggal di ngomong sorangan nya ngomong sorangan Raha Denok maneh teh bakal balik atuh ka dieu. Abah teh geus kangen, geus rindu ka maneh teh. Oh, Denok maneh teh geus heubeul. Abah, Hoi, kunaon ngomong sorangan ih. Gering Tadi nu kitu. Baik. Ngomong jeung nu kitu. Aduh, Gusti si abahnya. lahari bunda. Kagetan, ya Allah. Bun, Abah teh keur kangen, keur rindu. Abah teh bun, keur rindu, keur kangen kasih Denok kasih gelis teh duh. Nah iraha atuh nya kitu teh Abah teh dek dibawa ngabaso ku Abah hese. Teu bisa. Dek dibawa jalan-jalan komo teu bisa. Nah kunaon Abah? Yeuh, ai teu boga duit sok ngomong. Nah, make jeung teu bisa. Ka dia ngomong ka dia kabuna sok ngomong lamun teu boga duit mah Abah teh ngomong sing bener. Lain hulang-hulang ngobrol jeung patung. Lain teu boga duit bunda, duit mah Abah teh loba. Aya ngan eta we rek diajak ku Abah teh ka mall ku sabab lockdown teh ena teh geus dibuka. Itu bun. Nah kumaha kitu Abah make jeung teu bisa sagala. Nah kumaha eta teh cenah carita make jeung teu bisa sagala asa ararane. Heeh bun. Abah teh hayang siga batur, rek ngajak ka mall teu bisa. Rek diajak ngabaso ku Abah teu bisa. Atuh Abah teh hayang paduduaan ka taman siga batur.
anu disebut teh keur memesraan teu bisa keneh wae bun. Nah kumaha kitu bah make jeung teu bisa sagala pan aya motor make teu bisa sagala. Moal bisa bunda. Da si Denok, si Denplon, si Eplok channel na oge di Saudi. Dasar aki-aki nurus tunyung mana si degekeun ah. Kata ibu aing. Action. Dasar lagi sewiyahan. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya.